naon dot? Sepan polet dah. Sok, sepan polet. Wah, siap. Ada cenga cerah ka gitar. Dan aku tahu terima kasihnya. Cenga cerah kan. Cek atuh. Yang gitar. Wah, sebelum bisa wae mana. Urang tingali. Kang punten numpang tanya, Bumina Kang Ujang paling mananya? Kamu nanya, tanya. Bumi Kang Ujang, tuh balik itu. Ada itu. Itu lihat. Dari itu. Kang Ujang teh lomba. Ah, teu baralek ditanya teh. Teu apa saing gitu. Gak apa orang masalah maneh. Di mana atuh Kang Ujang teh nu bener? Isuk-isuk kieu mah ngeunana kopi dan udud. Awe teh. Riwohnya Riwo tinganan. Magang wae. Tuh nanya mah kasih amang itu we tuh. Sama itu teh. Bener KTG. Saat pertama ku terjaga, ku jumpa mentari belayar ombak tepi pantai. Kan punten Bumi Kang Ujang paling mananya? Oh, Kang Ujang? Semuanya. Kang Ujang teh kapal di itu, Neng. Kapal kanan, mun. Terus tadinya teh aya belokan, kapal kiri deui. Kapali kanan deui aya pos ronda. Nah, paling dinya payunanana Tebih teuing. Tebih keneh. nya lumayan lah, sekitar lah kurang lebih di dieu mah. Tiasa kana motor teh kapal di ditu. Teu tiasa Neng kapal di ditu mah. Jalan kaki panginten. Satu hatur nuhun mangga. Oh nya mangga lajen. Aduh, tos lami teu penak sareng si Amang. Jawa dulu Rizky itu euy. Duh iya bidadari anu selama ieu urang dicari teh. Imah kudu gaya kudu dituturkeun akhirnya di calana heula ieu mah moal bener ya. Berarti mah jam 10-an ya. Aya hawa. Aya we keung berarti mah bukan mah. Mau aya siga aya rek aya bangsat tuh maneh. Heeh. Eta kumaha bangsatna atuh sebenarnya can. Kana jagung. Kebon Mang Unang beak. Mah balik hayu urang susul. Bangsat ya aduh. Buru-buru ieu mah geus mah bener dituturkeun ieu mah. Saya nuturkeun ya teh. Ulah gagal pokona mah ieu mah awewe kudu beunang ku urang. Mangkane Gusti meuni geulis kitu. Aya urang mawa sarung. Urang bawa ka PT. Benang sih. Benang. Wah, pelecehan ieu. Wah eta Wah, ieu teh. Wah, pelecehan sosial. Bok RT. Dilepas.